Teman-teman, ayo sini kumpul. Filmnya udah mau mulai. Ayo kumpul. Tujukan heula marana gadis. Siapa? Selamat menyaksikan. Dah Ira, kurang kumaha carita naik kieu. Ira, kurang kumaha carita naik kieu ah. Hah? Kurang kumaha kieu loba hutang. Rambet. Loba Sawah-sawah rambet ya. loba hutang Ira. Batang kos dia lo bahu tang tuh orang ngarambet ayo. Ya mah, betul pusing. Oh, orang kumaha kieu loba hutang mayarna kumaha. Jot, ngomong-ngomong orang bayaran hutang kumaha Jot? Oh, justru eta bararingu teu bawa duit Ira. Kamari mah aing keur tanaga bedas mah aing bisa kulinya sejot. Ada yang ini kieu mah Jot. Sawah ge aing paling ge meureun tibang nyawa sorangan kuliah ti sawah Jot. Angge kumaha pakulian ai kieu teh hutang rayap. Kamu si Emok mah galak. Kata meja saya begini, di bawah si Emok. Orang kudu kumaha Irah ah. Dia malah naleur ke mana aing ge bararingu ah. Komo meja aing ngokot diangkut di Jot. Ranjang sionan tadi bawa eta meja aing diangkut aing mah wajang engkon susu-susuhan can minta diangkatan ini kabina pisan jelema goreng. Kamari meja sia di bawah, ke naon deui ah. Untung aing teu boga mejikom Irah. Koperek mau sayang aing mah nu tutum, koperek di bawah mah jeung ranjang aing kok aing ngakaja asal hutang aing himpas. Ya, cenah Jot aing hutang kan kitu mah sok dia ka parabot Jot. Adina aing teu boga parabot Jot ah. Aing tibang boga bobo ko usongkon. Justru eta meja saya di bawah eta meja. Karab yuk. Hah? Karab. Apanya ke Arab? Yuk. Kurang yang anu gede. Sama nu gede sih ah, halu tuh nu gede mah. Yang listrik sekalian. Yang asa anu gede ah. Nih, cabut. Ih, orang nangan gawe bayar hutang. Atau kumaha nu pakapan ai Jot? Ieu kos nu dongeng sama nene nu pakapan. Diuk lah. Ih. Nu ayang ke aing mabok. Teman numpak angkot dia ka Bojong, maboknya. Aing rek angkot ke mabok pugu ah. Kumaha urang ah. Ajeun saayana keuneun mah Jot. Asal aya jelema goreng. Urang nyumput Jot. Mau himpas nu urang sita polisi ah. Aya jelema goreng nyumput deui. Kayak orang, Kitu jeung kitu we heh. kayak orang mah dilapor ka polisi. Ka polisi. Sion. Mereka iya polisi kan ini mah ada lagu naon ini ditewak di kandangan meureun tah di kandang hayam tuh ngagantian si Siti. Capek ngomong si siapa ah, batur kepusing teh. Sama ko yang di pagahan malah kos gitu. Kumaha orangnya? Aing baliknya. Hah? Balik. Jor sadak balik. Nyamu ah lapar.
Di dia ge aing mah jeung parusing saya malah curhat. Dipusingan aing jadi Aduh, nambah. kumaha ada hirup urang ngapi pusingan malu lu saumur-umur. Aing pusingna jadi double. Aing keur ngagigihan kene man Oh, aing lapar ah. Baliknya. man teh heula. Bye-bye. Teu lah. Aing rek ngarihko lah aing mah ya. Aing teh geus beres ngejo karak aing karak bisa liar nah. Atuh aing geus ngejo mah aing liar mah ngalang-ngala daun sampo atuh ah. Bisa pandong ge aing beuki. Kita ya huisan sugana. Ya wisan di sekolah tuh Bon, geus wajan di sekolah. Aduh budak itu dah nya, budak SMP ge geus area huisan zaman ayeuna mah. Zaman ayeuna namanya budak SMA geus karumisan nama. Soal kumis onam SD geus karumisan budak ayeuna mah tujuh aralus jarangkung. Teh cenah keur bangsa urang nya lalaki teh ku garoreng-goreng teuing sakola teh. Jangankan itu atuh urang ge garoreng. Heeh. Urang can masak di Bon, yang masak teu. Geus aing masak mah. Sama kali incah geuningan. Aing jam bara tadi jam 6 ka warung. Yang mah kekedengannya biasa. Ini tah. Enahan banget pelem. Iyalah. Lu Galis mau kemana lu? Gadis mau main. Main kemana? Panas-panas gini lain di rumah lu Tehi. Kan di rumah sendirian, jadi gadis mau main aja. Main. Lu bawa duit ente? Gak punya duit. Sini tuh gadis minta. Ih, pugun ini dia mau minjem ke lu. Sugatnya lu punya duit buat jajan 1.000-2.000 lumayan. Gimana sih Mas nih? Masa minta ke anak kecil? Ikan lu bapaknya benghar ah. Gak ada uang. Aduh nggak ada mah biarin. Sana lu sana. Lu mau main kan masih bona. Bedina na. Bedina tuh Bon iki aing asal nyarang mun aing langsung ngagundulan. Lagi pada ngapain lu bona air nak? Lagi pada ngapain lu berdua-dua wae? Kuli macul. Gak ada kali ini jangkung geus kali dua. Ka mana nini teh wayang ki mun geus ngalanto wae. Ah, kaman aduh jatuh rokok aing gua. Mah ulah ngarokoeun mah teh geus kolot. Saeutik. Jantungna karoposkeun mah geus Ih, kolot. amit uga. Aduh aing teh para rusing pisan, teu ngeunah kieu kitu, teu ngeunah daang, teu ngeunah lunggar linggit naon yang ka ditu aya lah di luntang-lantung aing teu hayang ngomong-ngomong acan cara rape para rusing kumaha tuh ari kieu. Aing ka ditu salah, ka dieu salah nyang kere teu ngeunah rek mandi sanggeuk rek daang ge. Aduh sararangeup pokoknya kumaha wae ge para rusing aing teh hayang ngomong-ngomong acan karari wae gitu. Mate teteh carita apa naon sih? Meni jeda jeda napis. Emang remna saeutik pabatu rek nanyakeun ge meuni. Heueuh nya. Poho deui. Meni tumben-tumben para rusing. Mun pusing kunaon mak? Ai nini tong pusing-pusing masing tereng pae. Kunaon? Iya tuh ngaran lagi hidup begini ya tuh gua anak gua lama kagak mere-mere duit tanya wa teh garawe gitar mere-mere gua kan gua teh pengen itu saya geus kolot-kolot oge nya hayang jalan-jalan hayang balanja hayang jajan itu lo bade kakanan bolak-balik itu tukang bakso tukang somai tukang segala dah lewatan gua teh mau beli kagak punya duit pusing dan ternyata gua teh minjem duit Mata iya geus ngomong teh milu kos naon bawa. Minjem duit cenah. Minjem duit naon? Mang mah poyo boga hutang. Teu ini saeutik. Saeutik ka saha mak? Bayar boga hutang mah mak. Atuh gua minjem dulu atuh. Lah, Karena lu kalian udah telanjur tahu gue punya utang minjem duit atau kawarung gua. saya mah boga hutang nek minjem ka urang ku masih. Ya kan kalau lu mah bebari gua mainnya bisa iraha wae. Gua ada hutang ke Bang Emok kan harese mah. Mas ini ka Bang Emok. Ini Diri rama, gitu bebeja kabona. eta serius teu ka Bang Emo. Iya, teh ini. Saeutik tapinya, Mah, saeutik tapinya. Bara urang mah nu nyokot. Geus ngomongna nama jujur. Pas sama beneran dah ka Bang Emo. Ning mana nemen kapusingna kekatempuan banget nya. Heueuh Bon, coba tanya di Bon bener teu? Heeh, mak. Bener-bener mak, beneran ka Bang Emok nyokot. Gua tadi dipaksa masih Ijat sama si Ira kita miluan gua uga-uga juga kagak mau, gua nggak mau ntar bingung bayarnya lu, berdua mau nyokot mah gua mah jangan diajak aja, gua mah kagak mau, gua takut banyak kagak bisa kebayar ntar harta gua disita, dipaksa-paksa ku si Ijat ku si Ira, jadi gua miluan saut. Oh, tiluan. Sautik teh baraha? Di bang 10 juta gua. Astagfirullahaladzim. 10 juta Aku saeueuh. lupa eta jeung nahaon 10 juta. Hi. Mak ieu nya, erna mah mere nyoho doang nya.
ulah sakali kayak milion Bang Emok mah atau nasabah ngaruhkeun diri sorangan. Lain orang sama magahan Kak emak lain. Tapi Kapanan udah sekarang mah udah kagak udah terlanjur kagak bisa ditolak lagi kudu tinggal bayaran atuh gua. Karena kayak naon teh cerita kan ngorah heula, cerita kan deket, nu butuh duit naon kita ulah ka Bang Emok mending kene kan bonah mun boga mah kayak dibere ku erna kitu najan. Saeutik pasti ge merenya aya ka Bang Emok ulah ngagedean. Ai barang injem mah hutang menang mak salah kadarna gitunya. Ai ngaran milion Bang Emok mah ya Allah ulah sakali-kalina mak 10 juta eta mah ijot baraha. Ih, men 50 juta sunya si Irah duaan. Bener banget. Gua pang saeutik nih kagak gede-gede dah sian gua mah mah gede pisan. 50 juta jeung naon mah ieu enggak bangun. Kagak tahu si Irah mah mau nyun jamban nya jambana amdus. Ijot mah dikirim ke anak kan suka nu delong teh dioperasi abeh cager. Si Mas. Heeh. kuarani sini nya. Masa 50 juta ah? Mak serius nah Udah dioperasi otakna abeh pinter Belum mama, sok serius? banyak. Ulah mah balik ke duit mending ge. Jadi atuh gua minjem, gua balik ntar gua ke lu nyicilnya berapa poe sadayanya gua. 10 juta aya bon jeung mending kene bona mandek nyenaon wae 10 juta mah daripada diinjemkeun mah. Ini balongan lu jual. Buat Mas ini Mak, teh. ieu nya Erna anu jeung Bona anu jag-jag kene ge ituna ieu bisa usahakeun nih aya ngaran unjem-unjem ka Bang Emok mah. Aduh mikir deui mak, lain aku mau kumaha nya. Enak mah geus sekolah tuh usaha geus sekolah teh nyosorangan nya. Hi, Geus entong. Ya entong enak tinggal mayaran berenang gua kumaha mayaran. Anak mah nyarah henteu. Hiu lebih jam sih gua Ambil aku dicarain. bona. Ulang karena gua dimarahin. Jadi batuan meureunnan ku anak. Wah bebejanya gua yang bebeja. kudu bukbra ka keluarga mah ka anak ka incu supaya nyaho lamun mamogok bisa dibantuan ku incu ku keluarganya. Ya. Kamu kumaha ta? Ya. Kumaha tuh gua? Ya kumaha kan aing geus erna. Tapi aku sih kan Gua udah mendingan patungannya bantuan gua mah. Amit amit. Geus warung ngaram ge. sanu boga hutang, sanu Warung. kambing cet aing mendingan ka warung ah. Ih, lu masih yakin gua di sini. Aing sararieun. nya. Heeh, aing sararieun ngadengin hutang-hutang teh ngadeng meulit sorangan. Ulah lihat lihat ntar gua ke sini lagi kok beranak gua hi. Bantuin gua. Makasanya, baik. Ih, gua nak lu malah kemana-mana nya. Mak, eta bener geus beak duit emak. Ditanya teka rasa ka mana bener gua bingung eta duit teka kayak berapa di gua we 1000 2000 aja nih gua kita minta. Tadi anak gua kagak mani rokoknya gua ambil wae. Barapoe eta 10 juta. Nah, bara poe. Duit nak. Ih, teh nyawa ya poho juga wae. Ah, di bawah segik suga nasa nama. Nah, sini nih teh, duit 10 juta langsung eueuh. Emang lu kagak punya simpanan pisan buat minjem Aya jangan anak bonah lah. Pak, Mana neng? harga warung. Nah, ya kieu. Ya, ayo ini dibeli mah. Kan ngangu. Can ake wae nama ngeunah sore da sorangan ieu, ek nyanggur henteu da sorangan ieu. Lapar mah tinggal meuli. Tumben teu dua anjing liang irung. Si Bona. Oh, di imah meureun mah. Meni paranaskeun nya mah. Oh, aya kieu meuning melentrangnya, maka beres nyangu. Tek dang mah. Ah, sebekene erna mah sebekene mah. Aya tuh pastarasi Ah, ngeuna. teh beuke erna mah meusing aran. Busuk. Tetap. Maaf ya Parawan. mah, eta mah kakakana nini. Assalamualaikum ah tarasi mama. Ngeuna. Engke heulaanan. Heeh. Heeh. Arek ngomong kabeneran mah. Lagi ngomong. Si kieu. Naon sih? Emang emak ngiluan Bang Emok. Bang Emok. Naon Bang Emok? Nasabah anu nyokot duit ke tiap minggu. Di itu tiap minggu teh di Mayara. Bang Emok. Hmm. Henteu. Oh, henteu. Emak teh ngiluan. Emang lapang ngiluan kunaha neng? Teu nanya doang si Erna mah. Ya lamun emang ngiluan ya eta mah hak emaknya, tapi si Erna mah sebagai tetangganya, Erna mah ngasih tahu doang, mere nyaho nya. Ai ngaranna Bang Emok mah pokona mun bisa jeung bisa mah ulah Bang Emok mah nyekek sorangan, nyekek kahirupan, nyekek banget mah ulah nya. Lieur. Emang kunaha? Si emak mimitina menang duit arek pinjem 20 juta. Tapi katukangan urang anu jadi lieur anu geus mah nya banda beak kabeh gara Bang Emok ulah mah. Atuh kajen teh aing ieu anu nyangkotna ge. Emang mau aing teh daang, mun aing teh manggih nanaon serek merek ka aing. Bang Emok doang nu nulungan aing nya meureun. Sama teh merek ka aing deket ge meureun. Boro-boro nanyakeun mah boga besakan henteu ka aing. Teh ieu meureunan. Aing kudu ngijuk ka batur da jang mayaran ge kumaha aing atuh hirup aing. Hi. Pegat mah pagahan kolot anjing nyaho eta teh salah. Tapi aing teh boga mah kumaha ka sia? Ha? Kumaha kan sia?
Ih, banget sih eta. Tong mikiran hirup batur, tong mikiran hutang batur. Uruskeun we teh sia sorangan laku-laku sakala laki. Ih, masih kitu wae parawan saumur umur. Ih, aing orang ini geus kolot. Emang senyawa cek saha yang boga emok. Ih, cek saha? Cek saha tuh, cek Nini Seni tuh kan ngobrol jeung si Bona. Si Seni. Heeh. Eta mah nini teh kumaha sih malah dibajakeun ka batur. Aing pangbongmuna hutangnya ka batur teh. Hutangnya nahun teh batur. Ya Erna mah terserah sih, emang cuman ngomong doang, cuman karunya doang gitu kan. Nini wayah kieu gitu. Aing karunya mah bere aing ku sia. Kalau nama magahan age nyaho eta teh salah. Hi. Bere tah tuh nini teh ku sia kudu ngora. Tulungan. Ayo Jot, ayo carekan. Aduh datang deh jelema bolot, aduh Nini bolot, Nini kasaran. Lain aing doang ieu tah si Ira bogalan hutang. Ulah sok ikut campur. Urusan batur mah ulah sok ikut campur. Ai eta mah cager. Perasaan can ngomongna naon da mah ah. Ulah Ujug sok nyambung ikut wae. campur. Budeg mah cager akhir kieu ha. Amun hoi Ira, ti tadi mana teh mamagahan aing beda urang boga hutang ka emu atuh mah urangnya. Jot. Ya dengekeun nya, Aja. dengekeun. Mumpung emak keur bolot cager, keur bener, keur pikiran lempeng nya. Ya dengekeun Erna nya, Nini mah ulah punya hutang bisa nyekek sorangan. Ulah ngiluan Bang Emok mah nyekek nya. Hayo engke Nini Irah beak tuh kubona, beak imahna, beak juru imahna segala-gala disita ku Bang Emok emang daek ha. Peujeung hirup sorangan di ditu incu-incu dulu lah arareueuh. Tah nemen-nemen teh ka kolot mah ngomongna biasa wae. Hi, geus kolot kitu-kitu ge mere eta teh najan bolot-bolot boloon Ya. gelo ge eta teh meureun geus kolot. Jot, si Erna mah kitu nya ai kapojokeun teh malah mangalihkeun pambicaraan. Kok kapojokeun sih kenyataan. Teh mana kitu Ira budak eta Kudu mah. ngajakan kawan. Emak. Hilang bara mere mah ka urangnya. Hi. Tadi wae ka warung eta ngelanjut nyesel Ulah sok deh. setau ka urusan batur mah hidup sia wae nya. Hi, uruskeun tanya. Beungeut sia ta tuh. Uruskeun. Cenah geulis sabeh laku ka lalaki. Hi. Perasaan tadi Erna kadi cuman hayang mere nyaho, tapi ke orang diseru. Lain mere nyaho eta mah mamagahan kolot. Anjing si Cep lah saudara jajan atuh jadi gawe wae. Kalaparan. Atuh gua kumaha antara kalau ditagih lagi. Nah, tamu urusan mah ah. Ih, kemarin gua nyarubut sama si Ira sama si Ijo kata tangkalan narai gua. Mau kemana sih? Heula, yang Ih, pipis. nyokot duit. Waduh, yang pipis bona mah. HP sih ya. Gua jual apa HP sih Bona? Gua jual lumayan. Ih, lu mau kemana? Balik deui lu. Kenahan si Ena di masih Ijo. Para rujak apa ah? Yang penting ah. Pokoknya mah titiknya. Orang batur. Lu lagi pada ngumpul. Ayo, Makanya kita datang. Pak. Budak-budak. ayo ngarujak mendingan Nih. kita daripada karariwe mah. Ih, Si ngarujak. segala ngomong kasih Erna urang boga hutang emok. Mah heueuh. Nah, naon? Sia ngomong cenah. Ih, segala ngomong naon gua ngarujak Sama mendingan sih. ieu. Siapa seni segala ngomong kasih Erna jeung kasih bona urang boga hutang. Hi, boga hutang emok. Tuh, si seni bejaan. Masalah hutang mah mah urusan urang di luar. Rahasia seni. Burus tunjuk banget ini teh. Hidung si Sani. Aduh, hampura gua kagak sengaja tadi teh. Kurang. Tadi teh gua tuh lagi di rumah pusing, gua teh kagak punya duit, duitnya udah beak, gua mau bayar terakhir yang pagi gimana, terus gua teh mampir tak ulin ke rumah si Bona, ke rumah si Ena, teh gua teh keceplosan ngomong, atuh mainan nyerocos we duaan, gua kagak kebagian ngomong, jadi we gua keceplosan punya utang, lu ge kabawa-bawa jadi kumaha atuh ini. Lu si Ena gara-garanya ngajak-ngajak we gua ngobrol. Ente mana ngomong ka batur, saya ente ngomong ke Coba ngomong ke tetangga sia, era gua. Astagfirullahaladzim. Emang saya ngomong kasih Bona masalah pasti Saya ngomong ke batur. kasih Bona nya. Kita ngomong ke batur. Ih. Atau kumaha deh gua bingung gua minjem ke siapa lagi terbuat bayar minggu isukan nih kemarin gua tinggal 20.000 nak gua berekan semua. Segala nginjem kasih Bona atuh heuh kanyawan atuh nginjem ka aing we Ini seni. hidung bangetnya. Emang lu punya duit? Hah? Siapa punya duit? Aduh, dasar. Gua tuh gak punya duit minjem ke sia. Heh, dengerin kusianya parawan kolot. Tah, siapa Ulah lu? osok nyepipi luan urusan kolot, urusan batu, urusan tetangga. Da urang kalaparan apa neten. Kemere ieu nya nih. Oh, nya atas ya nih, mere-mere beas ka kalau teh kita jompot mere-mere sedekah. Gara-gara sia tak kita jadi Ya, jauh batu. ya, ya. Namun batu ngadenge. Ayo ngomong heula. Tuh jangan nutup celi lu, orang tuh lagi ngomong juga ide kita sia bener. Ngomong masalah ieu Bang Emok, ngomong aing si Ira jeung si Seni.
masalah deh tak sungut sih ya tanggung jawab. Tak sungut Tenang, santai, santai tenang. santai. Tarik napas, santai, tarik Malah napas, kayak gitu. tarik napas, santai, tarik napas. Kamu jangan sih angkanya. Butut si Erna. Ih, kesana lu makan. Emang si Erna nggak bener-bener nyampe kesalahan. Hutang batu di beja-beja ke cia. Awas ya gosip kita tetangga sih ya. Si Erna mah tibang sadanya-danya ini. Biang kaladina mah. Delong si Erna mah. Si Erna butut. Kadek saya seni. Sia biang kaladina. Ih, gua mah kagak sengaja ini si Erna tuh. Sia keceplosan we, sok dang dina cait apa seni? Siapa naon keceplosan? Itu keceplosan. Ngomong keceplosan. Naon anu bener teh hirup sia teh seni. Hi, sama borok sorangan dibuka-bukakeun ka tetangga. Tuh jadi nyahon. Amun kabeh penduduk di nyahon eta teh disebut sia sorangan gara-gara sugut sia tak nu. Lambe Seni teh. Erna, tolongin gua Erna. Ayam aing ku sia kamari Erna, dihakan. tolongin gua Erna. Ayam aing kamari ku sia dihakan. Erna, tolong gua Erna. Kalau dikerakeun aing. Prak deui mah.